Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nulinggi di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Pedang Janten Wuluku, dumasar kitab Mika pasal 4 ayat 1 dugi ka 5. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-3b anu unggelna kieu. Pedang-pedangna kumaranehna dijieun wuluku, tumbak-tumbakna dijieunnan peso pangkas. Bangsa-bangsa moal perang deui, moal sasadiaan perang deui. Para mitra, pamahaman urang ngeunaan zaman akhir tiasa janten teu weuteuh, teu utuh. Margi film-film produksi Hollywood nu remen mintonkeun zaman akhir teh minangka ancurna total sakuliah dunya. Padahal dina wartos kitab suci salengkepna momen perkawis zaman akhir teh nalika Gusti Allah jumeneng mingpin dunya janten tempat nu langkung sae. Jalmi-jalmi baris hirup runtut raut sareng tuhu kana hukum kaasih Gusti Allah kalayan nyata. Nabi Mika misaur perkawis mangsa kapayun nalika Gusti baris nutaskeun sadaya pacengkadan di antawis bangsa-bangsa. Buang-wangan perkawis sakuliah dunya bakal runtut raut saparantos dipingpin ku Gusti Allah. Aya mangsana pakarang baris dirobih janten pakakas nu ngahasilkeun karapihan atanapi kadamean. Diseratkeun bangsa-bangsa moal perang deui, moal sasadiaan perang deui. Para mitra, Nabi Yesaya nuju menengna sajaman sareng Nabi Mika oge ngamilik pangharepan nu sami sakumaha diseratkeun dina kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 dugi ka 3. Diseratkeun timbalan Gusti Allah anu didhawuhkeun ka Nabi Yesaya yen bait Allah di Yerusalem sanes wae baris janten tempat panglinggihan Gusti, nanging oge janten tempat Gusti ngawulang pangandika sareng pituduh pilampaheun kangge bangsa-bangsa. Para mitra, salaku anu anut ka Gusti Yesus Kristus, urang diwulang ku Gusti sanes sakadar cinta kana karapihan, nanging ngupayakeun karapihan atanapi karukunan sakumaha anu diseratkeun dina Injil Matius pasal 5 ayat nu ka-8. Ku pitulung Roh Suci urang kenging hikmah kangge ngolah naon-naon anu matak mika nyeri kasasami janten sarana anu ngahadirkeun kasayan. Contoh nu paling jelas tur basajan nyaeta cariosan urang. Tah para mitra, kersa teu satiap cariosan urang, satiap kekecapan urang janten ngahadirkeun karapihan, ngahadirkeun dame kangge sasami. Hayu urang nendeda. Kapangersa anjeun Allah Rama di lembet Gusti Yesus Kristus, hatur nuhun kangge panglenyepan danget ieu patali peperih kangge abdi sadaya, supados abdi sadaya tiasa ngahadirkeun karapihan sareng karukunan di dunya ieu. Salah sawiosna ngalangkungan cariosan atanapi kekecapan. Pamugi guaran ieu janten berkah kangge abdi sadayana nu ngiatkeun iman abdi sadaya dina ngalakonan kahirupan sadidinten. Paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku hal kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalemetan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag heula.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.